Usaha Kipernata belantik embe. Di Kipernata mah domba oge disebutna embe bae. Geus taya nu bireuk. Kipernata tukang embe urang bendungan. Lain bae kajojo ku batur salembur, tapi ku urang lembur sajian oge. Memeh kanulian boh nurek ngajual, boh nurek meuli. Daratangna teh tangtu ka Kipernata heula. Da eta cenah Kipernata mah gede tinimbanganana. Tara ngamumurah pedah nyaho nurek ngajualna butuh pisan ku duit. Tara ngamahalkeun pedah nyaho nurek meulina perlu pisan make. Eta kepercayaan nu rea kitu ku Kipernata dijaga pisan. Maklum rea saingan. Da rea deui tukang embe teh komo dilangseh jeung Cinagara mah galitu. Hari pasar embe anu baku di tempat pajumuhan tukang embe ti mana-mana jeung tempat karumpulna anu rek meuli nyaeta di Pasar Kuningan. Unggal poe Senen isuk-isuk biasana nepi ka jam 11 meh unggal poe Senen Kipernata oge kudu bae masar ka Kuningan teh. Jauhna ka Kuningan ti lembur Kipernata aya 8 kilometerna. Lalakon 3 jam leumpang bari ngagiringkeun embe mah. Lantaran kudu muru isuk-isuk geus aya di Pasar Kuningan, atuh indi ti lembur teh unggal-unggal oge sok janari bae pukul 3, pukul 4. Malah ari rea embena da sok kendor sakapeung pukul 2 peuting oge geus miang. Biasana tara sorangan ari indi teh sok babarengan jeung babaturan pada tukang embe, batur salembur, Ki Jaya jeung Ki Karta. Mun maranehna kabeneran teu meriang Kipernata sok ngahaja mawasi Armad anak tatangga ikeun batur keueung di jalan jeung babakuna pisan mah ikeun mantuan ngagiringkeun embe-embe kajieun olok ngupahan jeung ngajajanan. Sakali mangsa batur Kipernata dua anana teu meriang turug-turug si Armad gering deui. Ari teu miang asa lebar da marema rek lebaran haji. Usum kurban, usum kul perlu embe pikeun kurban. Makaning Kipernata geus ngumpulkeun embe jalu kabeh mani raranggah. Aya kana 10na sabatae dimucikileun. Keung-keung oge manehna rek miang bae. Ingetana teh batur keueung mah engke oge di jalan papanggih jeung Kibira tukang embe urang Ciawi Gebang. Anu biasa unggal-unggal ge sok paamprok diolecen. Diisukeun rek indit hujan terus-terusan ti isuk mula. Malah kasorenakeun mah pohara gedena. Raat-raat teh kira-kira pukul 11 peuting. Cisande caah meuni unggar-unggaran. Pukul 2 peuting Kipernata miang teh. Embe nu 10 teh henteu dibawa kabeh, ukur di bawah 5. Ingetanana bisi ripuh teuing di jalanna. Eta embe-embe anu 5 ku Kipernata dikantetkeun malar henteu bisa kaburencai. Nepi ka olecen Kibira tacan kasampak didagoan saiheung-iheung teu jauh bae. Kapaksa indit deui sorangan. Keueungna mah nataku mangkaning ngaliwatan kuburan. Rada ripuh lempangna teh da kudu jigrig bae lantaran lain Kipernata nu nungtun embe, tapi malah Kipernata nu dituntun ku embe jalu salima-lima. Ripuheun pisan eta mun si jalu nu 5 teh dipareng beda ka hayang, nu sawareh hayang terus, nu sawareh deui hayang balik atawa hayang nyatuan heula. Atuh pagunyeng-gunyeng. Rek ngaliwatan kuburan pisan, awakna geus ruirei. Inget kana beja cenah baheula Ki Sukandi bangsat Gerot anu kakunang-kunang aya nu maehan. Mayitna gugulayunan digantung di eta kuburan. Kacipta matana buncelik, letahna lelan. Mangkaning harita teh poek bulan, daang ukur reyem-reyem. Rei muringkak sabulu-bulu. Nah atuh keur sakitu keueungna teh Ana leok teh si jalu kabeh sauyunan mengkol ka lawang kuburan. Bus, abus sarerea. Pengacian Kipernata
geus kamana boa. Tapi inget ari di gugur mah datang bang teh dibelitkeun kana beuteung. Teuing rek naraon si Jalu make arasup ka kuburan teh. Dina tangka caringin katingal remeng-remeng pating gulayun mayit kisukandil aya puluhna. Panona pating pelotot, letahna pating arabai. Handapeunana aya jelema harideung pating alajrak igel-igelan. Jerit Kipernata ngajerit les teu inget di bumi alam. Inget-inget teh geus aya deui di jalan gede, geus di birit desa Pagundan, eta oge bane aya nu celuk-celuk ngageruan ti tukang. Pernata, dagoan. Ingetan teh moal salah Kibira. Bari ngararasakeun ka nyeri urut digusur jeung ti dalagor sakuat-kuat Kipernata nahan si Jalu. Teu lila nu di dagoan teh geus pun cengis. Kulantaran poek teu katinggal beungeutna, teu katinggal saha-sahana. Pok Kipernata ditanya. Ki Wirata teh nu ngabelegedeg teu ngajawab pananya Kipernata kalah kapokna teh. Ieu Mbe Andi katinggaleun hiji. Mbe kula cek Kipernata bari nyasaran tambang bilang embe. Tetela aya kabeh 5 anana oge. Lain mbe kula tama. Dan kula mah aya kabeh 5. Bari teu nembal sakemek si anyar pinanggih teh ngaleos kana poek les nyeles. Eta mah damun teu kagusur ku si Jalu kawasna Kipernata ngayek-yek di dinya nepi ka beurang. Di kajauhan katinggal kelap-kelip cahaya lantera nu digantungkeun sisi jalan hareupeun alun-alun desa Pagundan. Kipernata hayang buru-buru muru ka dinya. Angkanan teh rek ngaraguan beurang bae di alun-alun kajeun kaberangan datang ka Pasar Kuningan. Syukur-syukur ge mun Kiwira kaburu datang. Tapi orok aya teu bisa hayang buru-buru nepi ka nu caang teh, da si Jalu bet jadi ribut. Silih teungar pada baturna, kawas aya nu diparebutkeun. Awak asa remek, kabuntang, kabanting, da tambangna dibeulitkeun kana beuteung teh. Ari rek dilesotkeun sieun kabur. Mangkaning poe pikiran teu boleh heran, kunaon jadi kitu, jadi teu akur. Padahal tadi mah bangun layeut naker jeung ting harohoh deui kawas nu ngarambe bikang. Barang nepi ka nu caang paingan da geuning me anu anyar teh danten demplon pisan. Horeng nya sato oge teu bina jeung manusa. Maksud rek ngadaguan beurang di alun-alun teh henteu kalakon. Da kulantaran si danten teh pada marebutkeun bae, pada ngudag, pada ngajagangan. Keukeuh nu maraksa, keukeuh nu embung, ngan blenyeng bae si danten teh lumpat ngeulaan. Gretek, si Jalu rampak ngarudag. Nu ripuh Kipernata deui bae kagusur. Alun-alun geus jauh kaliwatan, nepi ka hulu dayeuh, ka lebah pengkolan, ka Garawang Wani. Kipernata geus beakeun tanaga, rubuh tapi kagusur terus, teu meunang ampun, les teu inget di bumi alam. Inget-inget deui teh geus beurang, geus ampir nepi ka pasar. Tapi lain Pasar Kuningan atawa Pasar Ancaran, teuing pasar di mana. Eta bae boh tukang embe, boh jelema-jelema nu ngagimbung rek mareuli saurang ge teu aya nu wau. Kakara Kipernata manggih pasar anu sakitu ramena, kudu balanya jeung kudu daragang. Kawas di pasar malam bae, eta meureun dumeh marema nya hareupan lebaran haji. Sanajan awak pareurih lantaran daradas ulut kagusur teu dirasa ieu, da kaupahan ku mucekilna kauntungan. Kumaha teu rek mucekil, da nu mareuli teh teu nalawar deui sapanawaran Kipernata. Bro bae dibayar. Osong-osong bangun sarieun teu kabagian. Da meureun pada perlu pikeun kurban tea. Si danten oge payu. Ngandep 3 poe ti harita sanggeus Kipernata eling bener ngadenge ti pamajikanana yen harita teh poe Senen isuk-isuk
Kipernata kapanggih kun ngaliwat nyelap dina dapuran awi sisi cai. Tambang anu meulit kana beuteung kari sapotong. Payohna awak Kipernata nyelap dina dapuran awi ari si Jalu harayang terus ngudag. Det bae tambang teh pegat. Karunya Cek pamajikan teh si Jalu lima anana kapanggih bangkena ngarambang di leuwih hilireun jambatan kalereun olecen. Tapi sakitu oge untung keneh. Coba lamun si jurig awewe teh ngarupakeun jelema. Moal Andika anu ngambang bungkiang di leuwih teh. Adengi pamajikan Banyol teh boro-boro hayang seuri. Haluas we nu aya. Pamirsa, rupi namung sakitu anu kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.